warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana tepang deui sareng simkuring pun Ayunda Yusriliana dina program redaksi Sunda TV. Dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapangkar ieu. Salah sahijina polemik Pandawara nyebat Pantai Cibutun kaopat pangkotorna di Indonesia di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Video para nonoman anu ngagabung ka kelompok Pandawara Group anu nyebut Pantai Cibutun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat salaku pantai pangkotor kaopat di Indonesia viral di media sosial. Pandawara saterusna ngajak masyarakat ti sagala rupa unsur pikeun ngabersihan pantai anu aya di tapel wateus Desa Loji, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpanan. Beberes pantai teh rencanana dilaksanakeun ku tim Pandawara dina tanggal genep nepi ka 7 Oktober 2023. Di sisi sejen, video Pandawara geus ngabalukarkeun polemik, utamana ti desa. Pondok aparatur desa deui cenah nolak tindakan bebersih anu baris dilaksanakeun ku para Pandawara. Nyindeken pupuhu Karang Taruna Simpenan Deris Alfauji negaskeun yen eta teh teu bener. Beja yen pihakna nolak Pandawara, manehna nyebutkeun yen bebersih anu bakal dilaksanakeun di basisir Cibutun bakal jadi kagiatan mulia. Sanajan kitu Deris nyatakeun yen eta henteu nampi cariosan ti Pandawara. Nurutkeun manehna netepkeun status basisir Cibutun minangka pantai kaopat anu pangkotorna henteu tiasa dilakukeun ngan ukur dumasar kana asumsi. Deris yakin yen pernyataan kitu kudu dumasar kana panalungtikan atawa analisis ti para ahli. Di sisi sejen, Deris ngaku yen di Cibutun memang loba runtah. Runtah-runtah ieu dibersihkeun dina bulan Mei 2023 ku aparat Desa Sukabumi jeung pamarentah kabupaten. Deris naroskeun ka pihak Pandawara pikeun netelakeun pernyataan. Salian ti eta, dipika nyaho yen lokasi dina eta video nyaeta Pantai Loji, lain Pantai Cibutun Sangrawayang, sakumaha disebutkeun dina video. Tangtuna Deris ngajelaskeun alesan naha Pantai Loji katinggal kotor sanajan bebersih rutin dilaksanakeun. Manehna ngaku yen sumber runtah-runtahna teh kintunan ti daerah-daerah di luhur. Sanajan kitu, Gubernur Jawa Barat Petriadi Majmudin baris nyokot langkah-langkah ngeunaan kontroversi sampah di basisir Cibutun. Pamarentah provinsi bakal ngabahas masalah ieu ku cara ngahijikeun Pandawara jeung desa. Numutkeun anjeunna, kagiatan anu dilaksanakeun ku Pandawara teh alus dina kasempatan jeung oge ngahalalkeun. Lamun Pantai Cibutun rutin dibersihkeun, tapi runtah tetep bakal datang sabab ayana di hulu walungan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Adi Suryaman ngajelaskeun, pamarentah kabupaten babarengan jeung Kodim 0genep Kabupaten Sukabumi geus ngayakeun rapat dina poe Senen ping 2 Oktober 2023. Hasil tina perjanjian atau bebersih di mimitian Rebo 4 Oktober 2023. Pamirsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampih redaksi Sunda TV, simkuring pun Ayunda Yusriliana saja amit pungkur amit mundur. Nadahapunten dina sangbudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib Sunda.